mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Kawin Katuyul. Nincak bagian kalima. Kocapkeun para wargi Mang Nawawi. Harita sanggeus nutup-nutupkeun hordeng jeung mariksa panto hareup kojeng kangalengka. Palabah panto kamar Nyimas Malati ngaraneg tuluy noong tina liang kunci. Sabab ku Mang Nawawi kareung di jero kamar sadanu kekeresekan. Barang ditoong si horeng Nyimas Malati keur maca surat. Anu ticep Beni gerendeng Mang Nawawi gegerendengan jero dadana. Disangka mah geus hare Nyimas Malati teh juh. Lumayan tiba jam magrib kene meuni jembring jeung teu tinggal keluar deui cenah. Horeng dia masih geuning hajajan tul we di kamar. Keur maca naon cenah meuni sigan wantengna keur budak dia leuh. Maca surat kitu. Da itu katinggalina maya amplop dulu angel. Surat isahnya. Moanya ti Jang Sarji gitu. Tapi asa piraku Jang Sarji make susuratan sagala kawas jeung nu jauh bae. Ongkohan Jang Sarji mah teu bisa nulis, teu bisa maca sabab teu sakola pisan cenah kitu. Teuing lamun tulisan anak aksara Arab mah. Kumaha nya lamun nya teh mah Jang Sarji mere surat kan ngaku aksara Arab. Mengandung hiji harapan ka Nyimas Malati, na kira-kira sukaeun kitu ka Jang Sarji. Jeung karidioan ku mama jeung mamaajengan putrana hahadian jeung Jang Sarji. Tapi tulis jodoh-jodoh nama teu bisa dihalangan, teu bisa dicarek. Tadi ge disebutkeun jodoh pati bagja cilaka angin Allah bisa nangtukeun. Jelema mokul boga kahayang jeung cita-cita, syukur-syukur oge Jang Sarji kajodohkeun ka Nyimas Malati. Sugan we Jang Sarji kaangkat derajatna menangkeun putra ajengan kitu. Sabab karunya kana nasibna nu geus teu indung teu bapa, teu boga baraya-baraya acan. Kitu cek gerendeng Mang Nawawi. Leos ka tukang deui terus ngampih ka kamar narek sare. Harita Nyimas Malati sanggeus maca deui surat ticep Beni. Kalawan suratna disimpen deui kana hanapeun kasur. Goloyo harita ngedeng nang karak bengkang. Tapi teu buru-buru reup sare malah ngaherang we siga nu keur nitenan lalangi. Si horeng Nyimas Malati tuluy ngahulang deui ngalamun. Bangun anu anteng naker taksiran keur nimbang-nimbang perkara. Rek datangan ku Cep Beni jeung ku indung bapana. Nu dipake bingung ku Nyimas Malati nya terus ras kaditu kumaha kadieu kumaha. Ari ditarima ieu kumaha itu, ditarima itu kumaha ieu. Puguh we ari hate leutik namah Nyimas Malati rada kabongroy ku Cep Beni. Kabongroyna dumeh Cep Beni kasebut pendidikan luhur, di wuwuh kolotna kasebut jalma aya. Ari kasarji kabongroyna dumeh kahiji rupana tegep jeung lungu. Tata basana sopan kana ibadah getol kana ngajina lancar. Samalah ku mama ajengan mulia mah dina waktosna bade rajaban. Waktuna kari saminggu deui. Sarji rek dicoba-coba sinakuro dina waktuna rajaban jeung saurang santri awewe demi katelahna Nyi Mimin nu sanasib jeung Sarji. Pada yatim piatu ngan ari Nyi Mimin mah loba barayana tur jalma araya. Beuki lila Nyimas Malati beuki ceuleuyeu taksiran pituduheun geus datang. Akhirna reup sare nepi ka poho teu disibut-sibut acan. Sajam sanggeus Nyimas Malati sare treng jam disada sakali. Nanakeun harita waktu geus nincak ka pukul 1. Di luareun wawangunan asa tamah simpe comrek lintang ti sora sasatoan nu biasa liar ti peuting di sarada. Samodel bangkong, bancet, ciang-ciang jeung lonok pating keureulung. Kalan-kalan anjing ngagogog ti jauhna. Jep anjing ngagogog jempe ti lila disambung ku sora anjing babaung. Lebakeun bumi mama ajengan mulia palebah kulah pisan. Sorana sumebar muraikeun simpena peuting. Lelet saparapat jam anjing menirage di buruan bumi mama ajengan mulia. Samalah dipipir sora anjing ngaharengan tuluy ngagogog. Duka ngaharengan anjing deui, duka ngaharengan ucing. Geblig cenah sadanu ngageblig palebah pongpok kamar Nyimas Malati. Kulisik Nyimas Malati kulasa kulisik. Tuluy sarena Malik nya ngijir. Teu sakumaha lila gulipak Malik deui nang karak bengkang kawas tadi. Tapi panonna mah tetep we peureum. Kitu deui mama ajengan mulia sareng garwana meuni teu kareung gohgoy acan. Komo Mang Nawawi mada tukang kebluk. Sare meuni kawas meunang ngabebeutkeun. Kerek nyegrek sakapeung cuplak ceplak kawas nu keur barang dahar. Geblig kalenge sora nu leumpang gublag geblig. Sedeng anjing ngaharengan bari siga nutur-nutur. Cep cempede reket sora pantok kamar Nyimas Malati di sadang reket. Teu lila brai muka kumaneh brai pantolomari pakean muka lalaunan.
tapi jirimna naon-naon nu asup ka kamar Nyimas Malati. Rekot sada nu diuk dina sisi risbang nu keur dipake sare ku Nyimas Malati, serelek samping kebat nu dipake ku Nyimas Malati nyerelek nyingklak. Teu pupuguh sigan nyingkabkeun. Beuki lila tungtung samping beuki luhur nepi ka palebah tuur. Serelek naik deui ngaluhuran tuur. Akhirna kulit bitis jeung kulit pingping Nyimas Malati atra semukoneung kasinaran ku cahaya listrik. Geus kitu berai kabayana muka katemong kutang bodas nutupan hunyur sakemaran. Harita teh sanggeus kabaya muka, datang sora lalaki seuring ngaheheh tapi eueuh jirimna. Kitu seurina menisigan nu suka. Les sora salalaki le seuril ngiles kulisik Nyimas Malati ku kulisikan. Bari leungeun sabelah ngopepang tuluy teu teungeul ka hareup, sedeng panon mah tetep heureum. Teu lila nyah beunta karacam kereceum siga nu serab. Ret ngareret ka gigi, ret kana kabaya, nyampak geus muka. Nu tadina dipanitikan aya kana opat sikina. Ret kana tunyangeun katingali para mitra sang samping nyingklak ngaluhuran tuur. Nyimas Malati ngarasa kaget sampureuwas sabab ningali kabaya nyampak ngabulikla. Kitu deui harita teh samping kareret nyingklak. Nah kabaya muka da tadi mah basa rek sare dipanitikan. Tapi ayeuna jadi muka kieu jeung di samping hingsat ngaluhuran tuur. Rasanya muka kabaya cenah da asa kakaraeun teuing disebutkeun poho kabaya teu dipanitikan. Da yakin basa rek sare mah dipanitikan aya opat sikina. Kitu geurentes hate Nyimas Malati. Korejat hudang sarta ngareret kana palebah panto. Corelat cenah katingali aya nu ngajorelat. Saha eta? Nyimas Malati nanya. Bari ngarungkukeun anggal kana palebah dada nutupan hunyur sakembaran. Sareret nu ditanya ngareret serenge seuri katingali ku Nyimas Malati rupa Sarji. Atuh ku Nyimas Malati ditanya bari ngoleset turun tina risbang. Kang Sarji da teh? Pokna tapi nu ditanya anggur ngaleos ka tukang, nepi kalesna eueuh duka ka mana losna. Diteang kadinya namahkeun Nyimas Malati kawilang ludeungan mangkaning di patengahan eueuh sasaha da pugu ibu ramana nuju ka lulem pulesnaker. Atuh Mang Nawawi bade gana ngaguher di kamar di tukang. Koloyong Nyimas Malati ngoloyong kaluar ti kamar nempo seseret kamar makan. Tapi di tukang ge eueuh sasaha gereneng Nyimas Malati ngagereneng jero dadana bari rarat reret. Ka mana cingna cenanya Kang Sarji teh da jelas anu ngareret dina lawang kamar teh Kang Sarji. Nah Kang Sarji ngenong di ka di Mang Nawawi kitu. Tapi da Kang Sarji mah teu cacarita rek ngenong samalah ku amadi tita sareng ku Mang Nawawi gitu daekeun keukeuh nyebutkeun ararisin. Teang baik itu ka kamar Mang Nawawi bisinya Kang Sarji ngenong di Mang Nawawi. Kena moal diteang da isuk ge moal burung tepung lamun nya mamanehna ngenong di kamar Mang Nawawi. Ngan eta we ditanya anggur ngaleos siga nu sieun dicarekan ku aing atawa sieun disangka manehna asup ka kamar aing. Padahal lamun nya teh mamanehna nempo ka kamar waktu aing keur sare moal rek diamek moal rek dicarekan. Malah atoh we manehna nempoan aing keur sare bilinya aya jelema jahat. Sabab Kang Sarji mah kacida rajina unggal ta salat isya ti masjid sok nempuan hayam di kanang bisa aya nu teu kaampihkeun. Atuh doma sok dipangmarabankeun kadang-kadang. Balonge nu dilebak sok ditinggalian bisi caina saat atawa anu bocor. Kitu geurentes hate Nyimas Malati boga timuru. Kanu ngorejat kaluar teh Sarji. Bari teu boga sangkaan naon-naon. Geus kitu mah koloyong Nyimas Malati asup deui ka kamarna sabab harita kakara pukul 2:30 kurang. Goloyoh ngedeng deui nepi ka hareupna sare. Nu teu karasa geus wanci subuh mong sora nu azan di masjid. Delami mamajengan mulia sareng garwana garuga lajeng kajaraman sedang di dapur geus nyampak saurang lalaki keur ngabelengkong mirun seuneu. Nawi menitangina supaya kieu geus mirun seuneu saur Ibu Haji Romlah atuh nu ditanya teh ngalieuk sarta nemalan. Abdi Bu. Geuningjang Sarji disangka ku Ibu Mang Nawawi. Nangenong di dieu Sarji teh kitu. Ibu Haji Romlah nyenanya. Teu Bu mung tadi kinten tabu 3 duka 2:30 abdi marios doma ka kuping gagarabagan wae. Ebutan teh beli ti selap atanpi aya nu bade nyanak. Ari ditinggal teh anu jaluh huluna moncor kana saring sigil bikang. Rupina bae bade mundur teu tiasa kahalangan ku tanu. Tos ngalereskeun doma lajeng ka lebak ninggal balong bidi saat deui sapros kamari. Barang abdi bade kapono ka kuping Mang Nawawi kaluar bade katampian. Rasa tuh ku abdi ka dieu teh mirun seuneu
cek Sarji ngajelaskeun tas neang domba jeung balong. Syukur ari hideng mah mangnaheurkeun cai nganalkeun Nawawi mah kudu dikukup wae budak eta jelema teh, saur Ibu Haji Romlah teras ka jaman. Ari mama ajengan mulia tadi ge sabada ti jaman teras angkat ka masjid. Beurangna sabada mama ajengan mulia mulih ti masjid gek calik dina kursi di patengahan. Utus sakumaha lila Mang Nawawi bade gana norojol mairan cai kopi di bakian. Sok dituna dina meja payuneun mama ajengan mulia. Wih, hari Nyimas geus ka cai. Sabarando sing balik ayeuna teh nuju di pawon jeung Ibu Haji sih. Peryogi wintarana. Hidu anu cek Mang Nawawi bari mundur. Siapa ge nyebut anom segala ka dewek teh. Biasa ge mama sia teh nya atuh. Hapunten hilap mama sih. Keun mah keur barang gawe mah. Baler mama ajengan mulia leos Mang Nawawi ka tukang tuluy barang gawe sasapu di buruan. Ceg mama ajengan mulia karena gelas teras ngaleueut cai kopi meni nyuruput. Aduh, geuning panas cai teh Nawi. Mama ajengan mulia nyimpen deui gelas dina tatakan torojol Ibu Haji Romlah tas ti pawon. Nah, atuh ari mama cai panas keneh tos dileueut, panginten karaos gelasna ge panas. Mobilatna molotok, saur Ibu Haji Romlah. Puguh ngarampa gelasna mau kurhaneut. Disangga ku mama mah geus rada tis boro dihuyup. Ngan hadewe can oba nu nguyupna lamun ujug-ujug leguk mah piraku we teu diburakeun. Saur mama ajengan mulia teras nyesep. Gek Ibu Haji Romlah calik papayun-payun. Ai kumaha Nyimas rek ditanya heula ayeuna kumaha ieu teh? Atanapi wios engkewe tos rineh da ayeuna menuju nyango ongkot cenah kita. Ongkohan abdina bade ngalayat heula nu teu damang sareng itu Ibu Titi malih anjeunna ge bade nyampeur ka dieu cenah. Saha nu gering teh? Ibu ketua PKK mangkaning carogen nuju teu aya wartosna teh nuju ka Jakarta. Mun aya puterana we nu bungsu sareng lanyangna. Kutan gering Ibu ketua PKK teh geus sabaraha poe cenah? Saur Ibu Titi mah 410 dinten. Geuning geus lila nah atuh kakara ngalongok. Kumawi abdi ge name terang kamari sonten kawartosan ku Ibu Titi. Paler Ibu Haji Romlah keur kitu ti luar sora awewe uluk salam bari keketrok kana panto. Si horeng Ibu Titi nu bade nyampeur Ibu Haji Romlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waler mama ajengan mulia meh sareng waler ngawaler sareng Ibu Haji Romlah. Korejat Ibu Haji Romlah ngadeg teras mukakeun panto. Alah, mangga Ibu teras kalebet. Saur Ibu Haji Romlah bus Ibu Titi kalebet. Ai geuning Nyimas Titi sareng saha Nyimas? Abdi we mama kumaha damang? Baler Ibu Titi terasa salaman ka mama ajengan mulia. Alhamdulillah dina waktu sieu mah Nyimas. Samulihna kumaha nu dibarumi wari lujeng? Pangestu mama. Baler Ibu Titi gek cali. Ari Ibu Haji Romlah lebet ka kamar bade nyanak jingjingan. Kasawat naon Ibu PKK teh Nyimas Titi? Buka tuh mama, jarak abdi gen me ai bade ngalayat ayeuna sareng itu Ibu Haji. Kumaha tuh mama moal tiasa nyarengan Nyimas Titi jalaran ngidu bade gaduh nu ngadarama. Ngalereskeun balong nu moal sok bocor wae. Sawios mama itu ge apaan barudak teu tiasa nu apana barudak teu tiasa nyarengan jalaran bade ka ieu teh karaina aya lereskeuneuan. Bener Ibu Titi. Torojol Ibu Haji Romlah keluar ti kamar na medang dos. La ilaha illallah. Duh punten Ibu meuni teu acan dipairan deui. Mas, Nyimas. Ibu Haji Romlah nyauran Nyimas Malati. Nanging Nyimas Malati teu ngawaleran jalaran nuju ngobrol sareng Sarji di pengker. Kamana cenah Nyimas teh? Amana? Sawios Ibu lu ngarepotkeun tos ngaleueut, mangga urang mios we ayeuna bilih kabujang panas teuing. Kumaha bilih acan ngaleueut acan Ibu? Wios Ibu lah. Balar Ibu Titi bari ngadeg. Amana abdi bade ngalayan ketua PKK-nya sareng Ibu Titi. Saur Ibu Haji Romlah pamitan heula kanu janten caroge. PK tungan bejakeun we ka kulawargaan mah ka kulawargana ama teh can bisa ngalayat. Dua keduana ti ama we mudah-mudahan sing buru-buru sehat. Insyaallah ku abdi diwartoskeun bungpang nyaurkeun we ka Nyimas abdi mios heula kidunya. Oh nya. Mangga atuh mama permios. Mangga Nyimas Titi sakantenan we salam baktos ka tuang neraka. Ira kitu bade amangan ka dieu. Insyaallah ku abdi didugikeun mama.
Padahal Ibu Titi terus keluar sang Ibu Haji Romlah. Jut mama ajengan mulia ge lungsur teras angkat nu maksana bade ningal nu ngadaramal di balong. Ari Nyimas Malati jongjon ngobrol jeung Sarji meuni uplek naker. Tapi harita para mitra Sarji sajeroning keur ngobrol teh panonna mah pasemonat rada beda. Teu pati beragu ayeuna mah rada alung. Sabab beuki ka dieu asa beuki manggih kateunginah tina caritaan salah saurang santri babaturanana nu saponok dina sidir sampirna. Asa beuki tandes sedeng Sarji jiwana ku ayeuna boga rasa rumasa. Nah so heula para mitra. Tapi para mitra sadaya sok sanajan Sarji manggih kateunginah oge keur Sarji mah tarawani cacarita deui kanu sejen. Sok komo cacarita ka mama ajengan mulia teu waniun pisan betus. Ceuk pikirna sieun jadi papaseaan. Lumata kajeun teuing digenggem jero dadana sigana tibatan bitu tina bibir kajeun teuing bitu tina beuteung. Mun Kang abdi teh bade taroskeun ampir we kah hilapkeun. Ya taroskeun naon berkawis naon Mas? Tanya Sarji bari neuteup seukeut. Rupiyomi tadi akan kulam di dieu sareng Mang Nawawi. Henteu Mas akang mah ti kapungkur ge. Dacan pernah monok di dieu sareng Mang Nawawi. Mangga taroskeun ka Mang Nawawi malih mama teh keukeuh bade miwarang di dieu. Sareng Mang Nawawi mung ku akang teu diemung ditumutkeun jalaran bilih aya tema Sarji nyaritana teu kebat. Bilih aya naon Kang? Da moal aya naon atuna ha? Sanes bilih aya naon-naon ketang lah. Mung itu da rencangan saponok teh asa ari caleun. Katami-tami aya 3 urang santri nu sok nunut diajar kana kuro. Sareng dieu upami tengah wengi akang sok kaluar marios domba sareng balong. Tembal Sarji alesan. Padahal hatena ngarasa teu betah cicing di pondok teh sabab sok ngadenge carita anu teu ngeunah. Di 2 urang santri katelah marju jeung Asdi. Tenten wangi cangidi teu kulam sareng Mang Nawawi. Teu mungkin dan setengah 3 duka tabu 3 akang keluar di ponok wireh nguping domba dogdag bae. Barang ditinga domba nu jalu huluna moncor kana sarigsi kana nu bikang. Lajeng ku akang dilareskeun teu kantos lami ka kuping Mang Nawawi goh-goy kalayan anjeunna keluar bade ka jaman. Atuh akang terase ka dieu ngobrol sareng Mang Nawawi. Tos anu adan lajeng akang mirun seuneun nah heureuk cai. Ubi kitu aya naon Imas kemaros akang monok henteuna di Mang Nawawi? Teu naon-naon Kang. Bila eta we nyingkene akang tos aya di dieu panginten tabuh 3 lebet kalayan teras ngobrol sareng Mang Nawawi. Ceuk Nyimas Malati teu nerangkeun yen peuting tadi aya nu ngajorelat teu diterangkeun soteh ngaragangan bisi nya Sarji nempo ka kamar. Heug manehna eraeun disangka culangung wani lahaloho ka kamar. Sanajan dina nya nage Sarji lahaloho ka kamar pikeun Nyimas Malati eueuh pikiran rek ngambek atawa boga sangkaan goreng. Samalah atoh nu aya sabab geus teu asa-asa deui ka Sarji. Kalawan percaya sagemblengna asa piraku Sarji boga lampah goreng. Meunang sawatara jongjongan mah jeung Nyimas Malati Sarji ting haruleng bae. Jempe siga nu beak piomongkeun. Keur kitu torojo Mang Nawawi nyampeurkeun. "Duan wae yeuh," ceuk Mang Nawawi ngabanyolan. "Tiluan sang naros Bapak Budayut," tema Nyimas Malati bari ngagelenyu imut. Imas mah angger we terus nyebat Budayut teh ka mamang lah. Budayut kumaha Nyimas sakieu beuteung mun sakieu bagirna. Tema Mang Nawawi ngahehe seuri. Sarji mamesem bari gancang nangtung. Ai Nyimas itu mama miwarang ngintunan deueun sing kangge nu ngadaramal di balong teh. Nuhun bade ya ge mung nuju ngantosan heula caina teh acan ngagolak. Opieuna mah tos disayagikeun Mang. He urang tua heulanya sugana geus urang teh heula sugan geus ngagoplak ayeuna mah. Cek Nyimas Malati tuluy ngoloyong ka dapur rek neang cai. Barang ditingali cai mah ti tadi geus ngagogoplak. Atuh geus kitu mah Nyimas Malati niuh gula kopi kana teko gero nyalukan Mang Nawawi. "Mang Nawawi, dan di cai bawa ka ditu sih?" "Tangan Nyimas." Mang Nawawi nyampeurkeun samalah dituturkeun ku Sarji. "Matur ridu meureunnya Mang Nawawi, mangkaning jeung opieunana 2 wadah." "Munya disuhun we jalan bisa wadah malah." "Nya eta ge dina cecempe make rek disuhun sagala kumaha mun heug tamplok mangkaning gegetuk. Tada teuing ngeresnak hutaneuh."
Yos leutik nama ku atuh kumaha atunya lah mun ku abdi batu neng leutik nama cek Sarji Mairan. tah bade segitulah mang ajing teko jang Sarji mau opieun anu ngiringkeun nama nu baring mayungan Nyimas. Hah ganeng budayut ngaco wae jungjung kali itu geura ini nya Nyimas batega ikhlas bibilasan ngusir ka mang Mang Sarji. Heeh nya Sarji ngusir ka mang jeung urang ka urang nya Sarjinya nama tu jeung Sarji geus diusir anu mah cek Mang Nawawi banyo terus ngalewas baring ngajingjing teko. Sarji ngiringkeun bari nangeui dengan ngopi 12 terang. Harita sadatangna ka balong Sarji teu balik deui malah terus mantuan mopok balong nepi ka beresna. Pas sore harita teh sabada mama ajengan mulih tas ngawuruk ngaos ka para santri. Anjeunna sareng nu janten garwana caralik di payun ngadonari is bari ngawangkong tina perkara Nyimas Malati putrana. Anu kapalaina Ibu Haji Romlah mah Nyimas Malati bade didahupkeun ka putrana Ibu Titi. Nu jenengan Warno mung kanggo mamajengan mulya teu tiasa nangtoskeun putrana kedah ngadahup ka Warno. Tetep kanggo anjeunna mah kumaha kasuka putrana bae. Nanging lami-lami mamajengan mulya nyaluyuan jalaran garwana keukeuh bae palai bebesanan sareng Ibu Titi. Bireh Ibu Haji Romlah parantos uninga dina kaayaan Ibu Titi sareng Pak Mahmud carogena kasebat jalmi aya nu hartosna jalmi nu cekap ku bab dunya barana. Tak kitu kahoyong abdi ge amanah Nyimas teh ulah urang tepungkeun wae sareng Cep Warno putra Ibu Titi. Mali tadi ge wangsul ngalayan Ibu Ketua PKK. Abdi teu terasa sinang ka bumi Ibu Titi kalayan seueur-seueur ngawangkong sareng anjeunna teh. Malih Pak Mahmud ge kalorsan nuju aya name teh name mulih ti saderek teh sorang teh. So Ibu Haji Romlah wawartos kacarogena tos sinang ti Ibu Titi. Oh jadi tadi teh tuluy nyimbang heula ka imah Pak Mahmud. Mun sinang kumaha cenah cek Pak Mahmud jeung Ibu Titi teh. Nyari kanggo aranjeunna mah bingaheun we malih kapalain ge kitu. Palai kagungan mantu cenah ka Nyimas. Nya teu naon ari Pak Mahmud jeung Ibu Titi geus ngarujukan mah boga minantu ka anak urang. Junge ka ditu calukan Nyimasna urang tanya heula. Saur mamajengan mulya kalayan Ibu Haji Romlah teras ngagentrahan Nyimas Malati anu nuju meresan rambut di kamarna. Nyimas, saur Ibu Haji Romlah nyauran bari ngelot tina lawang kamar. Kah? Bade naon, Bu? Tema Nyimas Malati bari ngalieu. Keur naon ngahekok wae di kamar? Metos meresan ieu, Bu, aya naon atuh? Cing kareup lah sakedeung Ibu aya bade mikeuneun. Mangga ke sekedap bade nutupkeun janela. Tembal Nyimas Malati. Leos Ibu Haji Romlah kapayun deui gek calik ngareneng sareng carogena. Nu teu sakumaha lila Nyimas Malati norojo kalayan tos luis. Gek Nyimas Malati diu payuneun Ibu Haji Romlah. Aya naon Bu meni asara reuwas teuing? Nyimas Malati nanya bari ngareret ka mamajengan mulya nuju ngalepus nyesep. Lah make jeung reuwas-reuwas sagala kawas diangkir kudu berwajib we. Di gerowan sote nyaeta aya picaritaeun ka Nyimas anu mudah-mudahannya anya caritaan Ibu atawa ti Ama ngajadikeun hikmah keur Imas. Nyata kieu Mas. Ibu teh jeung Ama beuki dia lain beuki jag-jag wae beuki dia kalah tanaga geus ngurangan. Titingalian geus kurang awas atuh ceuli pon kitu keneh geus rada kurang ngadenge. Mana kieu ge Ibu jeung Ama teh geus karolot geus nyedek kararempo. Ari nurutkeun hitungan umur mah Ibu teh jeung Amana teh namahan tahun kamari anu kakara kaliwat umur Ibu ninca kana 53 tahun Amana ninca kana umur 58 tahun. Ayeuna umur Ibu geus 54 tahun Amana geus anak 58 hampir 60. 60 kurang hiji. Tapi waktuna kana balik ka alam barjah mah walu alam sabaraha poe deui atawa sabaraha jam deui teu bisa dipastikeun. Dai urusan eta mah angin Rusiah pangeran. Eta mah teu beunang mana teh beunang disebutkeun Rusiah Allah. Tak bayana kitu mengpeung Ibu jeung Amana dipercanten keneh ku Allah kumalenang di alam pawenangan ieu. Ibu jeung Amana rek aya pamenta ka hideep. Nyaeta ka Imas teh ya. Saur Ibu Haji Romlah sasauran malapah gedang can wantuneun tog moal harita teh para mitra sadaya. Sanes saya pamulut naon kitu Bu? Tanya Nyimas Malati semu kaget. Ari pamenta Ibu maka Imas lain rek menta dahareun lain menta duit atawa barangan rek menta hiji kareugeregan keur diri Ibu jeung ke Amana. Nyaeta jelas nama Ibu teh hayang buru-buru ningali nu jadi anak rumah tangga ceuk paribasana. Pati-pati Ibu jeung Amana dipundut kuno agung dicana kuno maha kawasa. Mulang ka alam barjah boh beurang boh peuting.
ibu atau amanah moal ngaraos honcewang moal mamawa kamelang saupama nu jadi anak geus katingali aya dina kasinugrahaan rumah tanggana. Ayeuna ibu rek tumanya ka Imas di antarana babaturan ulin atawa tatangga Nyimas anu sabaya jeung Nyimas. Sabara urang nu can laki rabi, nah aya keneh nu can laki rabi, saur Ibu Haji Romlah bari neuteu. Sapangemut sareng sapaningal abdi mah sadayana ge parantos rumah tangga, Bu. Bener geus rumah tangga kabeh. Leres. Tah lamun anu sabaya jeung Nyimas kabeh geus rumah tangga. Ari Nyimas rek iraha atuh da asa piraku Nyimas rek lelengohan bae. Sedang umur Nyimas geus cukup dewasa, geus meujeuhna ngabangun rumah tangga kari-kari. Tapi kapoe ieu can semuntruk-muntruk hayang rumah tangga atawa can aya niat boga salaki. Nah Nyimas teu ngarasa era lamun aya nu ngabasakeun parawan jomblo atawa dina kasarna mah teu payu ka lalaki. Da keur ibu mah malah ngajadikeun nyeri we hakana hate teh jadi anak aya nu ngabasakeun kitu. Padahal teu kerasa ibu mah Imas teh beunang disebutkeun rupa teu nguyang kageulisan teu katitih ku barudak awewe nu salemur jeung urang atuh pangarti boho bab agama boho dari agama teu boro-boro teuing. Da sapiraku we awewe teu payu ka lalaki atawa lalaki teu payu ka awewe. Tong boroning pantar Imas lain ibu mujikeun dumeh ka anak sorangan boga rupa cukup pangarti katama awak walagri cacak jelema nu heureut pakeun pungsat pahan ge teu kurang nu bisa rumah tangga. Tayina ibu rek nanya sakali deui eta Imas dina waktu ayeuna geus aya pikiran hayang rumah tangga, saur Ibu Haji Romlah ditungtungan ku naros kana pamadegan ingkang putra. Aing numutkeun cita-cita mah parantos gaduh harapan abdi ge Bu. Tema Nyimas Malati nyaritana bari tungkul. Bener geus aya harapan. Leres mung teu acan tiasa ngantoskeun ka saha-sahana abdi gaduh harapan anu cop kana hate abdi teh Bu. Tema Nyimas Malati nyebutkeun can aya nu cop kana hate padahal cop namah kasarji ngan teu bisa ngedalkeun sok sieun ibu ramana teu ngarujukan. Sabab kasebut jalma nu teu boga turunan di wubuh ayana di dinya sasat numpang sagala rupana. Tayina kieu Nyimas lamun eueuh nu cop kana hate Imas ibu rek nyodorkeun pijodoeun kalawan ku ibu jeung ku amanah geus katilik tina sagala rupana. Jelmana sopan di wubuh pangartina lumayan atuh dina rupa meujeuhna kasebut jajar pasar jeung inung bapana beunang disebutkeun sagulung sagalang jeung ibu boh jeung ama. Geus pugu ari dina bab kaayaan dunya mah beunang disebutkeun cuku. Cing kira-kirana sodoran ti ibu rek katarima ku Imas. Lamun teu katarima teh mah rek neangan kumaha deui atuh. Kasaha dinten-dinten Bu? Nyimas Malati kakara tangah kalawan teu prarai ibuna. Perkara ngaran mah moal bakal dibejakeun ngan aya we malah mah teu jauh ti dieu jelmana oge. Ti wewengkon urang ngan ayeuna budak lalakina keur aya di Jakarta cenah mah keur ngirimkeun barang satrek. Lain heureuy keur ibu bunga teh Imas lamun seug Imas kajodokeun ka manehna heuh ka anakna Ibu Titi. Sanajan teu dibere rejeki oge tinu jadi anak milu bagja milu sugema ku ningalina rumah tangga nu jadi anak aya dina kasinugrahaan meureun ku Imas ge katingali jeung karasa kanyaahna Ibu Titi unggal ka dieu tara lengoh barang bawa rejeki. Aya naon-naon keur Imas aya naon-naon keur Imas. Eta kumaha Nyimas rek narima kana panuduhan ti ibu perkara pijodoeun? Saur Ibu Haji Romlah. Rupina dina denget ieu mah teu can tiasa masihan waleran Bu mungkin sarantos we Bu handapna saminggu luhurna 10 dinten. Abdi bade ngemut-ngemut heula cek Nyimas Malati can mere kaputusan. Nya teu naon-naon rek mikir heula oge ngan di mana mere kaputusan kudu anu matak ngagumirakeun kana hate ibu jeung ama. Sabab idu nyodorkeun teh lain anu baris nyusahkeun atau baris nyilakakeun tapi bijakin baris pijembareun keur ka Imas. Saur Ibu Haji Romlah rupi anu ujung. Eta mah kitu we insyaallah dugi ka dina waktosna abdi bade masihan waleran ka ibu sareng ka ama. Cek Nyimas Malati bari muniang nangtung tuluy ngoloyong ka jero bus ka kamarna ngadon ngajelenggut. Tayohna ngarasa bingung mere jawaban kanu jadi kolot. Ditarima sok sieun teu cop kana hate ari teu ditarima sok sieun aya basa anu teu merenah tinu jadi kolot. Saha tu disodorkeun ku ibu ka aing teh nah bari pisenangeun kitu. Ari ditarima kumaha da aing teh keukeuh wae cumantel ka Kang Sarji. Jeung kumaha mun Kang Beni jeung jadi indung bapana ka dari maksudna rek ngalamar ka aing. Tuh aing teh jadi kieu jadi teu puguh cekeleun. Kaditu kumaha ka dieu kumaha.
cek Nyimas Malati para mitra manehna ngahulang bari ngagerendeng jeroeun haten. Harita Nyimas Malati ngagerendeng deui. Kumaha atunya lah aing teh jadi puguh kieu teu puguh cecekelan. Kaditu kumaha ka dieu kumaha. Ari Kang Ben ditolak kumaha rumasa aing geus beuha hadean jeung manehna. Sanajan teu mineng ka kalawana can tepung oge jeung manehna jeung jadi indung jeung bapana oge kitu di aing can nyaho ka indung bapana Kang Beni. Ari aing nyaritakeun sop ka Kang Sarji sok sieun teu karujukan ku jadi kolot. Mana tuh kudu dipageuhan ti panutaneun aing. Nyaan ku Kang Sarji mah aing teh kacida ti belatna lain ti belat dina manehna tegep rupa. Nanti belat ku bager jeung sopan sajabana ti kitu salila manehna cicing di dieu. Ngadol ngalat ilmu ti mama can pernah nyieun kalakuan picuaeun. Esdi jadi pujieun lain bobohongan. Karena ibadahna suhud kana ngajina lumayan moal era dina waktuna manggung. Nyaan Kang Sarji mah kasebut lalaki sajati, lalaki nu hade-hate alus budi. 100% aing percaya kana kajujuran Kang Sarji. Namun aing dikersakeun aya tapel Adam ka Kang Beni atau akan rek disodorkeun ku ibu teh nyaeta anakna Ibu Titi. Kumaha pikeun melihat Kang Sarji bisi manehna raheut batina. Tapi asa piraku Kang Sarji arek raheut batina sabab manehna can aya caritaeun naon-naon sok sumawona geus aya kecap ka ibu atawa ka ama. Itu cek gentes hate Nyimas Malati. Red kana beker disagigireun ngiring si horeng geus pukul genep. Teu sakumaha lila ngongsoran nu azan di masjid. Geus kitu Nyimas Malati tuluy ka cai rek bebersih. Samalah paamprok jeung Ibu Romlah nembe kaluar ti jamban tos abdas. Rek mani Nyimas? Saur Ibu Haji Romlah bari ngariri. Bu bade abdas we. Alur Nyimas Malati. Pek atuh. Saur Ibu Haji Romlah teras kalebet. Hari Nyimas Malati hari tarek asup deui para mitra. Kacai ngageruan heula Imam Nawawi sabade gana keur ngampihkeun hayam kana kandangna. Mang Nawi? Bulan, aya berisi naon Mas? Teman Mang Nawawi bari ngalieu. Ari Kang Sarji tos dikintun sangu ka Mang? Teu ajan Mas. Kunaon ari Mang Nawi tos magrib teu acan dikintunan sangu. Tada teuing lapareunana mangkaning tasa barang gawe. Mang Nawi mah meuni teu aya kahideungan pisan nya kudu dibejaan wae. Cek Nyimas Malati semua amok ka badaigana. Sering gaya kahideungan Nyimas aduh. Ya biasana ge upami bade tuang ge sok nyana ku nyali rasun. Moal ku Mang teh dikintunan oge. Mun biasana masuk nyana ku anjeun mung ayeuna mah tos magrib teu acan nyana. Nah ku Mang teh dibartosan. Sebeul ku Mang sakadenan bade ka masjid dibartosan ka anjeunna. Nyimas cek Mang Nawawi bus Nyimas Malati asup ka kamar mandi tuluy abdas. Nuti sakumaha lila geus kaluar deui kabat asup ka kamarna ngalaksanakeun ibadah salat magrib. Sapoe dua poe nepi ka 3 poe Cep Beni nu geus janji dina suratna rek datang ka indung bapana teh eueuh bae. Nu akhirna Nyimas Malati boga sangkaan yen Cep Beni tukang jalir janji malah asa ngaheureuyan. Padahal Cep Beni ti sabada ibadamian jeung batuna rek ngadon nganjang heula ka isukna ngadon kata lajang panas diri. Atuh rek ulin teh teu jadi sedengkeun indung bapana Cep Beni gering teh kagegeringan. Sieun teu dianteur ka hayangna boga pamajikan. Padahal sabenerna Cep Beni gering ku panyakit, tapi ayeuna mah geus mending kariliurna ngancan bisa ka mana-mana. Ongko indungna cacarita baris ngalaksanakeun sakumaha maksud jeung tujuan Cep Beni. Malah jangjina mah di mana geus ngalamar, rek moal dililakeun deui terus disalametkeun. Urang tuna heulak ngadadarkeun Cep Beni urang balikan ka Ayang Sarji. Kadienakeun jadi tambah teu betah cicing di pasantren sakapeung aya pikiran rek ngejat ka kota ngadon neangan pakasaban sakapeung rek balik deui ka Mang Sapnan. Tatanggana anu ti heula tah ku ayana kitu teh lain teu betah kurang dahar atau mangih kateungeunah ti kulawargana mamaajengan mulia. Jadi pokok pangkalna gangguan kana hate. Bintang ti baturna nu saponok daya lian ngaran Marjuk jeung Asdi. Muka cida ngadatangkeun gangguan kana batin. Harita teh para mitra samalah lamun Sarji henteu inget kana ngucapkeun istighfar. Bisigana diwarah bener-bener pinapsueun ngagugudug dampaleungeun geus aratul geus hayang sagampleng-gampleng nampiling. Nan Sarji kuat merangan pangajak setan ongkohan ngarasa era ku menjadi guru. Kumaha ajengan mulia nu sakitunya ahinana. Akhirna Sarji geus aya kana 5 poena tara daek tara larembek samode sasari kabulina mamaajengan mulia. Kitu sotenan satengah nyingkahkeun ngomongan batur
pokok nama ngajempekeun omongan ti Marjuk sangkan ulah sinir sampir baik buktinya Ari Sarji jarang kabungina mama ajengan mulia mah Marjuk ge terayat carita nu tengina goreng Marjuk sok sinir sampir teh dumeh manehna asa kasih silihkeun ku Sarji dumeh muka tukang-tukang mah mama ajengan mulia aya pida meuleun teh naon bae oge sok nitah ka Marjuk sajabana ti kitu saeutik gedena Marjuk neuneun harepan ka Nyimas Malati dan ku Nyimas Malati tara dibere bumi tara dibere semu tara dibere wani sabab Marjuk sok purunyus teu beda ti ngaran Warno nu ti heula kungsi rek ngagunasi ka dirina Nyimas Malati malah kungsi ditulungan ku Sarji nepi ka Warno jojoh patutunggalan jeung Sarji dina hiji poe di bumi mama ajengan mulia loba jelema awewe lalaki sabagian awewe barang gawe di dapur tayalian keur marasa ngabantuan Ibu Haji Romla ari nu jadi sababna lalaki mah keur barang gawe masang kedekli sawareh keur nyieun papanggungan si horeng mama ajengan mulia bade ngayakeun rajaban tapi nu can nyahoeun mah mama ajengan bade rajaban disarangkana mah bade karyaan nikahkeun Nyimas Malati anu salemur jeung mama ajengan mulia tibada asal kene geus jujo daratang babakuna mah kaum ibu nu maksudna milu nyumang ku rupa-rupa dahareun aya nu nyumang ku tumpeng aya nu ku amis-amis jeung sabangsana diarais make baskom malah ini nyumang ku suluk harita waktu kaum ibu pating alabring rek ka mama ajengan mulia jeung anu rek barali di jalan rondaan aya 3 urang barudak jajaka keur areureun bari nyerekelan motor si horeng Cet Beni jeung babaturanana duaan nu maksudna rek nganyang ka Nyimas Malati sakumaha nu geus dijangjikeun ku manehanana bok Cet Beni tepung jeung saurang awewe tengah tubuh bari nyuhun tolomong leutik dieusi ku juku taksiran tas ngarit keur parab domba harita ini si awewe nanya ditanya ku Cet Beni bu terus ngarit bu laras kasep bari aranget ka mana atuh nu karasep teh temal eta awewe kalawan malisnanya anu joa mangane bu punten bu dupi name katinggal ku abdi seueur kaum ibu tinggal abring badi nyanak cacanakan bade kamarana teh Cet Beni talete saurna wade kakersa mama ajengan mulia Cep mama ajengan mulia nu mana bu mama ajengan ramana Nyimas Malati bade naon kitu bu duka tuncep muka kupingna bade ngayakeun salametan duka salametan nikahkeun Nyimas Malati duka bade nyepitan putuna kupingna Cep bade angkat kadinya bade konangan ande bu nuju amangan tema Cet Beni rada reuwas panyanten teh bade kadinya mah tuncep dikantung ku ibu bilih kabujeng burit mangga bu mangga tema Cet Beni leos awewe teh nu ngarit ngaleos rek balik ari Cet Beni harita ngadon terus ngahuleng paroman rada alun ten hayu atuh rek ka ditu kumari mane anggur ngahuleng kitu cek Sobri bari neuteup ka Beni langan euy dewek asa teu ngareunah teh euy ngadenge caritaan ti si ibu dia make nyebutkeun bapana Malati rek boga maksud barang siang rek ngawinkeun Malati euy cek Cet Beni hatena rada reuwas sok sieutnya mama ajengan muliana nikahkeun Nyimas Malati hari kitu kumaha tuh gagal we lamun nya teh mama Malati rek dikawin da eta tuh bapa dewe ka kitu lah rek nganyang ka inu bapana Malati teh kedeung euy tema Cet Beni siga nu keheul kudu jadi kolot coba sangkan kitu ben sanajan si ibu nu bieu nyarita kitu ge can pasti sabab manehna mah ukur dikira-kira namanya hayangnya urang ka ditu sidikeun tika deukeutan lamunnya Malati rek dikawin rek kawin bari gumantung kana pipikiran maneh eta mah nah perlu dipaling Malatina ke dewek nu rek nibatna mah beres lah cek Sobri ngebrehkeun kawan ya ulah euy tu ya urang awe aya saurang awe ka dieu terus nanyakeun lah yang yakin cek Cet Beni bari nunjuk ka saurang budak parawan ngangais baskom sanggeus deukeut tuluy ditanya ini punten angkang bari ngaganggu sekedap aya taroskeun mangga cek budak parawan bari ngarandeg rupi di mama ajengan mulia teh bade naon katinggal seueur istri anu nyeranak tuang oh bade rajaban ke bengi abdi ge name tirinya teh malah budak parawan geus ngadenge kitu mah Cet Beni rada ngemplong teu ngaranjung samodel tadi oh nya ceuk deweke kumaha rajaban ben mane mah sieun we kapieulan babahdeg teh atuh cek Sobri bari mesem nu nyai punten diganggu ku akangnya sangsulna Kang teh mah budak parawan tuluy ngaleos ayeuna kumaha maksud si lain ben derek terus ka ditu urang balik dewe nu mah bae
diteruskeun ge era jeung bisi 1000 kajian pagi teh we sakalian jeung bapana jeung bapana nanti jeung bapak urang ka dieu jeung ke paur we rajaban-rajaban kieu bisi dipentes dewek euy ayo ke urang nganyang kadinya dar atuh urang sina ka panggung sina ngaji pan dewe keripu euy balik deh ayo atuh nurutin komando we urang mah cek Sobri bari ngahirupan motor geus kitu mah Cep Beni jeung baturna nuduaan beralih deui henteu jadi rek nganyangna ka Nyimas Malaki dekat caturkeun dina kaayaan mama ajengan mulia ngayakeun rajaban nganu kacaturkeun teh Sarji we ku itu ieu pada maruji sabab dina ngajina alus naker atuh mama ajengan mulia ngaros binga kagungan murid jadi pujian batur nuluikeun kaayaan Cep Beni poin para mitra dua poe ti harita di imahna geus siap-siap tatan-tatan rek nganyang ka mama ajengan mulia jeung inung bapana jelas nama saja batirek nganyang rek tuluy ngalamar. Hayu atuh pa bisi kaburu panas teuing di jalana jeung bisa jeung saha atuh teh? Cek Ibu Julaiha indungna Cep Beni. Oh jeung saha deui paling-paling we tu Bahwira pikeun cumarita nama. Nama tu nyampurkeun Bahwira da kamari manehna minta disampur ka imahna. Temal pagana bari ngorejak nangtung. Gero Ibu Julaiha ngagero kalanyang. Yuning. Kahnen hadi uras kadang cek Ibu Julaiha nu rojol lanyang nanyang purke ada pikir sageuna nen kami lagi nit ayeuna kada imah jeung pantau kudu dikoncikeun bisa aya sema ulah dibejakeun kami keur aya kaperluan ujul sebedinya bejakeun keur ka kota kitu nya manganen punten we aden bibi teh teu tiasa giring lah mung doana we mugi-mugi sing lungsur langsar cek Bi Uning bari ngareret ka Cep Beni. Oh, da Beni marek ngajuru kitu mah ge lungsur langsar sagala Bi Uning. Cek pagana nyempat. Ameng. Nu dimaksa teh supados aya dina kalancaran anom. Cek Bi Uning baseuri ngahihi. Atuh teu loba wangkongan terus arinit nyampurkeun heula. Saurang lalaki pikeun cacarita ka mama ajengan mulia. Harita pagana sakula wargana arinit make mobil. Atuh teu lila di jalan geus tepi kanu dituju. Jut sararea tarurun tina mobil sedan. Mana imana teh Ben? Cek Ibu Julaiha bari memenerkeun karemong. Itu bunuh di lebak ku beringku katinggal aya masjid. Temal Beni bari nunjuk. Leos lalumpang ngajugjug ka bumina mamajengan mulia. Sanggeus tepi kaburuan nyampak Mang Nawawi keur sasapu. Punten, Ibu Julaiha nyebutkeun punten. Mangan, temal Mang Nawawi ngalieu. Bade ka saha, Den? Tapi mah aya lingi. Dimana saurang dia balik ke Serang sih, nanging sekedar pulang tinggal heula sih. Banyak aja bengker nih. Temal Mang Nawawi tuluy ngalewas jalan ka tukang. Gok Pak Amprok jeung Ibu Haji Romlah. Ibu mama balus muli Serang kan? Tanah naon kitu? Balar Ibu Haji Romlah. Tamu sih obatnya harus mama suruh punya mah. Kamu tebi jalan di sisi jalan ngaya mobil sedan gitu. Sama saha? Ibu Haji Romlah teras kalebet. Tertrek ngalaan kunci barang berai panto dibukanya we aya semah menigarini. Wilujeng siang Bu Haji, cek Ibu Julaiha bari manggut. Wilujeng siang bade ka marana ieu teh? Bade ka mama? Laras ibu aya linggih kitu mamana. Memang angkat ka Serang nanging ke urang debujeng heula ku barudaknya. Bang atuh lalingi. Balang Ibu Haji Romlah bus Ibu Julaiha jeung sejena arasu. Solongkrong Ibu Julaiha harita teh salaman ngenalkeun ngaran. Nepangkeun Julaiha. Pokna atuh Ibu Haji meuni ge nyebatkeun jenengan. Solongkrong sasalaman ka pagana jeung ka Bahwira kitu di Cep Beni. Ge kriuk dina kursi di patengahan. Punten dikantun heula sakadap ayi. Mangga Bu Haji. Temal Ibu Julaiha bari manggut koloyong Ibu Haji Romlah ka pengker. Meh bareng jeung Norojona Sarji nutas ngoredan jukut di pipir. Yang Sarji tinggi bunga hira sakedeung ujang. Mangga Bu bade pikir sarenaon Bu? Itu di jero aya semah reka mama wayahna pangnyusulankeun mama. Bejakeun cek ibu balik heula kitu aya semah. Mangga Bu. Temal Sarji teu hararese gancang init jalan ka tukang. Ari Ibu Haji Romlah harita nyician cai heula. Teu lila di jalan Sarji geus tepi ka sawah kasampak mamajengan mulia nujunya sekian nu keur mopog galem. Mama saur ibu muli heula sakedap mama cek Sarji. Aya naon ji? Saur ibu aya tamu bade dedeus ka mama. Semah di mana aja lah? Buka kamar kita can tepang sareng abi oge. Oh nama duh.
Saur Mama Ajengan Mulia teras angkat dituturkeun ku Sarji. Harita Mama Ajengan Mulia sagudugina kabumina jalan kapengker. Torojo Nyimas Malati kaluar ti kamar mandi tas nyisikan. Nah soheula pramila. Datang-datang ka imah Mama Haji harita teh tuluy nanya ka janten bojona. Aya sema di mana ibuna? Buka di mana margi abdi mah teh canturas taros. Mung saurna teh bade ka mama cenah teh. Ukupna teh tamu Bu. Cek Nyimas Malati milu tumanya. Nya. Tamu di mana cenah Bu? Disebutkan cek ibu ge teh cantunyo tanya. Rupina mah di bade masantren deui ama. Cek Nyimas Malati. Oh sugan. Balar Mama Ajengan Mulyana teras kalebet. Bade nepangan tamu. Nyimas ke geus popoe kajerokeun di tainya. Jeung itu kapan aya angleng bawa ka dieu ka tepasnya. Kanggo nyuguhan tamu. Kade anglengna nu dina kelor teh Nyimasnya. Cek Ibu Haji malah bari ngaluarkeun gula kopi tina lomari. Penyisir tamu parantos lami ieu teh. Hehehe namanya Pak Haji kumaha warilu jeung sadayana. Temal pagana bari ngorejat nangtung. Tuluy nyolongkrong sasalaman. Alhamdulillah dinawangkeun dieu maraji. Samulihna kumaha daramang? Pangesto. Temal pagana ge tiuk deui. Salongkrong Ibu Julaiha jeung Cep Beni kitu deui pangiringna sasalaman. Ka Mama Ajengan Mulia harita kene Cep Beni sanggeus sasalaman tuluy melenguk kawas bueuk meunang mabuk. Karaos di dia Mama Haji taris karaosna teu niasa seger. Saraos-raosna di kampung we Raji. Tariseun di dieu mah rajeun haneuteun wengi rame ku bangkong sareng bancet. Balar Mama Ajengan Mulia. Nu teu kantos lami Ibu Haji Romlah Norojol. Solongkrong harita Ibu Julaiha sasalaman kalayan pada nepangkeun jenengan. Atuh kitu deui pagana jeung nu sejena. Gek Ibu Haji Romlah carik ngareneng sareng Mama Ajengan Mulia. Eureut 10 menit torojo Mang Nawawi bade gana mayuran cai kopi jeung opieun dina beuli bakian. Mending ngarepotkeun pisan Ibu Haji. Ngarepotkeun naon Haji? Da kieu geuning ka aya di kampung mah teu aya leuteun anu sae. Balar Ibu Haji Romlah bari nyimpenan cai kopi dina meja. Ari Mas keur naon kene cenah Mang Nawi? Ibu Haji Romlah naros ka badegana. Sungka banidu dipawon sabade nyupannya kalihan gitu. Oh nya keur wae atuh ari keur di dapur mah. Saur Ibu Haji Romlah leos Mang Nawawi ka tukang deui bari mawa baki. Sanggeus Mang Nawawi ka tukang lajeng Mama Ajengan Mulia tumaros ka tatamu. Punten ieu teh. Mama teh bade enga tumaros lehing asana bae patepang sumun. Rupi rai teh sahatea nu ti mana sareng aya kaparyogian naon keur sarurumpaheun ka Mama. Saur Mama Ajengan Mulia rada talete. Atuh geletis pagana rada haharewosan ka Bahwira pikeun ngadadarkeun pemaksudanana. Ngahadulkeun nuhun Mama langkung dipayun tumaros kalayan mugi agung cukup lumur jeung marahapunten nu kasuhun ku sim kuring. Wile sim kuring teh kali ieu punulur sarimit parantos kumawa tumorojog kan palarapan anu teu masihan ibadah ti amalna. Saperkawis unyuk uninga sim kuring kali ieu punulur di Bandung. Nu maksanya dedeuheus ka pangersa teh saperkawis aya seja silaturahmi. Kali perkawis kanggo sim kuring mung sakadar panyambung irat. Ieu punulur aya paribasa suku sambung lengka bibir sambung lemek. Da ieu ti punulur kali garwana. Saurna teh di dieu muhun di pangersa Haji, Mama Haji, Rabu Ibu Haji. Aya murang kali istri kasebat putra pangersa langkung ti payung sim kuring unyuk tumaros ka pangersa nalers kagungan putra istri. Cek Bahwira mungaran tumanya ka Mama Ajengan Mulia. Oh, laras. Gaduh punana ka wewe mung hiji-hijina teu kaluhur teu ka handap rupi kitu. Balar Mama Ajengan Mulia kalayan malik tumaros. Atur nuhun upami leres mah pangersa kagungan putra istri.
Manyawi kieu mama ieu putra pundurur teh ke kagungan harapan ka ketuang putra. Malih numutkeun pangangkeun anjeunna mah parantos kenal ti kapungkur kene sareng tuang putra teh mun acan kantos tepang ari sareng mama kali Ibu Haji mah. Saurna bade amengan ngaraos isin. Malih Ibu Ramana geus meuni ayeuna we putrana kagungan panyilekan hate kanu aya di dieu mun katu ka putra mama. Tos aya pangangkeun ti putra pundururna lajeng anjeunna teh. Ayeuna ka dieu nu maksana saja mernahkeun. Leres henteuna mama ajengan kagungan putra hiji. Salajengna baje uluk tumaros giluna. Kapangersana tuang putra teh parantos aya nu nyangking. Aya nu nyepeng atanapi sajabina ti putra pundurur teh atanapi teu acan. Dili aya ti sisi tinggi bagi parantos aya nu nyepeng mah teu sawios-wios jalannya kitu perkawis jodoh mah tangtos mawa ge langkung aku. Atuh teu acan bae hatur nuhun rupina ieu putra pundurur. Bade nyeraskeun ngamileuheungkeun hubungan tali batin sareng tuang putra. Nang gitu ge manyawi mama jeung Ibu Haji sapuk tuang putra bade dipayarepu ieu putra pundurur. Nya ieu pisan wastana pun Beni. Rupina dicekapkeun we sakitu mama pamungkasna pisang ngomong ngaran mugi mama ngahapunten boh bilih aya basa kirang rodog ka abu kana kalbu pangersa. Cek Bahwira ngajelaskeun permaksudan Cep Beni. Janten kitu syukur alhamdulillah. Atur nuhun kana patarosan tirai kalayan kahartos pisan sakumaha diunggalkeun me nyaeta ku minangka juru bicarana. Ari numutkeun sapaningal mama sareng biang mama punah ka didadanget ieu teh berkah saurang kitu acan aya nu sumping. Muhun sumpingna eta teh mileuheungkeun ka punana. Nanging ari babeletekan mah ti kamari ge. Aya tos aya duka dua duka tiluan nu kagungan harapan ka punana teh mung nya kitu waleran ti punana teh keukeuh bae. Teu acan aya maksad hoyong rumah tangga cenah kitu. Atuh kanggo mama sareng biangna teu tiasa ngajudung, teu tiasa ngahalangan. Eta mah kantun kumaha pangemut anjeunna. Ke. Ruping Cep teh parantos lami kekenalan sareng punana. Saur mama ajengan mulia. Lajeng tumaros ka Cep Beni nu keur tungkul. Parantos mama mun kumaos abdi mah acan dedeus ka mama kali ka ibu. Welehnya kitu ka dieu teh ngaraos isin malih tilu dinten nu kalangkung abdi teh kantos ngimpulkeun serat miwarangan rencangan. Maksana bade unjuk kuninga ka Imas perkawis abdi sareng pun biang kalipun bapa bade dedeus ka dieu. Tema Cep Beni satarabasna. Atuh Ibu Haji Romlah ngalirik kanu janten sarogena. Kinten-kinten saya parantos sabaraha lami kekenalan sareng pun anak teh. Saur Ibu Haji Romlah ngiring tumaros. Rupina mah 8 sasi ibu mung teu sering tepang. Lajian sok tepang pemi abdi karesana mengan ka daerah ieu bari babedieu sareng rencangan. Tadi Imas mah parantos sabaraha kali miwarang abdi kedah dideus ka mama sareng ka ibu. Mung abdina ngaros isin wae bu oge mama. Tema Cep Beni rada mesem. Da ka ibu barkah pun anak teh teu pasa teu sasangem kagungan kekenalan ka Encep. Minangka terang ayeuna we ti Encep kumaha atuh nyamanana? Saur Ibu Haji Romlah. Kalayan ngalirik ka carogena. Nya atuh kumaha hanya perlu ditanya we si Imas na kalawan geroan cina ka dieu. Ki atuh dikandung heula sakedap. Mangga ibu? Tema Ibu Julaiha leos Ibu Haji Romlah ka pengker. Maksana bari ngagentraan Nyimas Malati muka beneran harita Nyimas Malati kakara rengse tas nyupankeun karihan. Nyimas anggeus nyupankeun karihan teh parantos gunne. Cing hareup heula itu aya ari geus nyupankeun karihan mah aya perlu. Naon asal luas teuing. Ibu tuturkeun we ibu. Saur Ibu Haji Romlah teras kalebet deui. Nu teu sakumaha lila Nyimas Malati nuturkeun. Barang tepi ka patengahan hate Nyimas Malati rada ngaranjung si horeng di jero aya Cep Beni. Kang Beni panyanten teh kamu saha buru abdi dongjon di pengker parantos lami Kang? Parantos mah kumaha damang? Alhamdulillah saya samulihna kumaha? Pangestu. Tema Cep Beni atuh mama ajengan mulia sareng Ibu Haji Romlah. Rada hemeng ningal putrana sapertos wanohna keur ka Cep Beni.
Mas nepangkeun ieu pun biang, ieu pun bapak, ieu pun paman. Nepangkeun Bu Malati. Tokna bari salongkrong semasungkem ka Ibu Julaiha jeung ka pagana pitude ka Bahwira. Atuh nuhun sadaya keur sarurumpaheun Bu. Kieu geuning di dieu mah abong cenah kasebat di kampung matak pita ising. Tetah kumaha Nyi Mas, mali Ibu ge ngaraos betah we wireh di dieu teh. Hawana meni seger. Ye ieu iya Bu Haji putra teh. Ibu Julaiha ngareret ka Ibu Haji Romlah. Leres kieu Haji. Pada Ibu Haji Romlah geus Nyi Mas Malati diuk ngareneng sareng ibuna. Ya punten sakedap mama moal sawios-wios. Abdi nyimpen mobil caket tukang ieu baras di tonggoh teh di ditu tukang baras cek pagana. Duka reus boga mobil sedan duka nya ngarasa melang sabab eueuh nungguan. Moal Haji margi dieu maleres ge kasebat di kampung. Dina keamanan mah rada lumayan kajamin atuh tiap wengi teras-terasan aya sis kamli. Balar mama ajengan mulia. Harita Bahwira cumarita deui para wargi. Sakumaha nu geus dicaritakeun tadi kapayunin mama ajengan mulia. Kalih tagarwana samala ayeuna mah kasaksian pisan ku Nyi Mas Malati. Harita Bahwira cumarios deui. Manawi kieu Mama Haji langkung ti payun sim kuring liha punten lahir tumakaning batin. Wirei kawakilan ku Pundulur maksada tadi ge langkung ti payun ku Pundulur parantos diuningakeun seja silaturahmi. Atuh disagelengeunana ti eta tumaros kagungan putra istri henteu kaleresana me saur mama disebatkeun kagungan. Katami-tami numunkeun pangangkeun ti putra Pundulur teh sareng Nyi Mas parantos lami kekenalan mun putra Pundulur sareng Nyi Mas. Mung acan dedeus ka pangersa mama rawuh ibu. Tumali kitu singketna masim kuring teh mung sambung lidah. Naroskeun perkawis tuang putra parantos kagungan atanapi teu acan pertalian sareng anu sanes. Pami teu acan aya pertalian sareng nu sanes nya ieu putra Pundulur teh maksad bade miharep ka tuang putra kitu manawi kasaluhyan ku pangersa mama kalih ibu. Rupina dicekapkeun sakieu heula pisang ngemeun ti sim kuring mah. Hatur nuhun kana pertarosan tirai. Kalayan ku mama kahartos pisan maksad sareng tujuanana. Tadi ge ku mama parantos disangemkeun perkawis pun anak di pikahoyong ku itu ieu tetep teu acan aya maksad kagungan caroge. Nu hartosna mah teu acan aya ti sisi ti gigir salajengna patarosan tirai perkawis mama sareng ibuna sapuk henteuna. Kanggo mama teu tiasa masihan kaputusan sapuk henteuna kantu nyangakeun kana jenisna pun anak. Daina ama rek tumanyakan Nyi Mas eta kumaha kira-kira napa madegan Nyi Mas. Narek nampak kana maksudna encep bade milileungkeun ka Nyi Mas. Cing ampa minta jawaban nu ringkes tapi jelas saur mama ajengan mulia. Bari neuteub ka Nyi Mas Malati nu keur tungkul. Meunang sababaraha menit Nyi Mas Malati anggur ngahuleng siga nu bingung. Mere jawaban teh kulantaran Nyi Mas Malati can mere jawaban keneh. Lajeng Ibu Haji Romlah ngiring tumaros. Sok atuh jawab Mas narek nampi kana maksad encep. Tapi ama kali ibu kinten-kintena sapu cek Nyi Mas Malati malik nanya. Ari keur ibu jeung aman-aman ngahalangan moal ngampekeun moal anu hartina mah kumaha pikiran Imas. Balar Ibu Haji Romlah teu tiasa nangtoskeun. Kami ama kali ibu ngawidian mah kalayan Kang Beni leres-leres bade miharep ka abdi. Sareng teu ngaraos lingsem insyaallah ku abdi ditampi. Tema Nyi Mas Malati henteu nolak kana maksudna Cep Beni. Eta Nyi Mas nyanya narima kana maksud Cep Beni. Ibu mah nanyakeun soteh lain rek naon-naon ngan bisi asa kapaksa atawa ngarasa sieun dume hareupeun nu jadi kolot. Saur Ibu Haji Romlah tumaros ka ingkang putra. Kitu soteh wereh tadina kagungan maksad nu janten putra bade ditepangkeun ka putra sobatna nu sok sasarengan ngaos. Ngaraos kapaksa tanapi sieun ku sepuh jalan abdi mah tos lami kekenalan sareng Kang Beni. Tema Nyi Mas Malati bener-bener geus ridona dipiharep ku Cep Beni. Nya teu nanaon ari geus kitu mah atuh Nyi Mas. Saur Ibu Haji Romlah bari ngalirik ka carogena. Tah geus sieu aya waleranana ieu tipun anak teh nu hartosna manampi kana maksudna tuang putra saur mama ajengan mulia.
Yan dan Nyimas teh laras-laras bani nampi kana maksad pun ayo. Mang Wira tumanya deui. Nyangakeun ceuk Nyimas Malati pono. Tah kitu geuning balaran ti Nyimas teh ayeuna. Salang dina bade nyangakeun we kanggo tawis ka percantenan mah. Ceuk Mang Wira kapagana bapana Cep Beni. Sok atuh ibuna pasikeun tawis ka percantenan teh ceuk pagana kanu jadi pamajikanana. Ya tuh ibu Mama Haji bade nyangakeun we tawis ka percantenan tipun anak nanging langkung ti payu nu kira-kira ngahapunten. Sanes teh hoyong masihan tawis ka percantenan nu ageng ieu mah tami teu aya teuing we ka percantenan. Mangga tuh Nyimas nyangakeun ieu tawis ka percantenan tipun anak. Ceuk Ibu Julaiha bari golosor mikeun duit di amplopan ka Nyimas Malati. Kalawan teu hararese ku Nyimas Malati ditarima. Nampi nuhun kana tawis ka percantenan ti Encep dayeuna mah. Mama sakantenan bade unjuk tumaros. Maka ieu katuang Rama sareng katuang ibu. Rupi bade kagungan maksa nyalametkeun murang kali daerah harayi saur Mama ajengan mulyana. Tumaros kangge kacindekan salametan. Ai numutkeun ka oyong pribados moyong enga-enga Mama jalaran sanaos dingkeng-dingke. Moal bade barang bantunan anu gemakeun kitu utamina mah. Supados salamet we nanging kitu ge upami sapagodos sareng waya di dieu temal pagana insyaallah malih ka hoyong Mama ge kitu rai muhun urang enga-enga we salametkeun mungke dina waktosna Mama nyuhunkeun sarantos antawis 2-3 dinten mah urang utung eta geula kitu maksudna teh ngaso heula urang ieu ngaso Para mitra anu mulia, heuleut setengah jam ti satasna ngaropi. Pagana pamitan balik kalawan nganuhunkeun kana pangangkeunna ti pribumi. Jut sarerea tarurun dijajabkeun ku Nyimas Malati jeung ki ibuna ku ibuna saseret jalan. Bus Ibu Julaiha jeung Cep Beni katut Bahwira arasup kana mobil sedan. Kalawan teu ngalobakeun micieun waktu tuluy baralik sedeng pagana nyekel setir. Sageus pagana jeung anak pamajikanana jauh Ibu Haji Romlah jeung Nyimas Malati marulih deui ka bumina. Asa teu ngimpi-ngimpi acan mama ibuna teu disangka baris kadatangan semah nu boga maksud rek miharep ka Nyimas. Lamun nyaho tiangana mah rek aya semah nu miharep ka Nyimas meureun sasadiaan heula. Wios naik sini-sini teuing dasarna lepat urang eta mah. Wong ngaranjeunana we teu masihan ibargeula ka urang mun abdi mah aya bingung mana. Bingung perkara naon ibuna. Bingung teh pisang nemeun we ka Ibu Titi jalan anjeunna keukeu bae pala bebesanan sareng urang. Tong make dibage bingung sagala. Lain urang nu ngajarek narima Cep Beni. Bongan manehna we aya niateun teu buru-buru ka dieu akhirna kapieulaan ku batur. Ongkali sua jodoh mah teu bisa dipikayang, teu bisa dipake embung sabab antara perkara jodoh mah gumantung kana taksiran ti Allah. Mana kitu ge anak urang lain pijodoheun anak Bu Titi. Ge mah jelaskeun ku ibuna, piraku Bu Titi jeung salakina teu ngarti mah. Sabab jodoh pati bagja cilaka mah aya di dadampa padangan Allah. Ari kata mata mah Nyimasna geus lila kekenalan jeung Cep Beni cenah kitu. Sajaba teu kitu teu kena diadu-adu ku urang eta mah geus niatna sorangan. Ngantos ari ngartosina mah ngartos mung tara teuing we putra Bu Titi teh ngahulang temenan perkara Nyimas geus boga pijodoheun ka batur. Lah, bae di pikiran ting geus kitu buktina. Saur Mama ajengan mulia teras nyauran Nyimas Malati. Nu haitan nu aya di kamar teu hararese Nyimas Malati noronjoa terus nyampeurkeun mung hanya kal waktosna ka Bujeng Seep.